Up. Reman. 6 duluan. Aku dulu tuh. 6 tuh tiula orang tua heula tiula kayak anak kecil mah belakangan ah. Iya baseuh calana aing. Asal gua nih pasir. Motornya yang diganti mah ku Jet X. Aduh, Tutup. Oh, sajinanya. kumaha pamikiran ieu si Haji. Wah gini geus ditutup warungna. Aduh, rame na we ke depan. Tong lah ku aing. Ayo. Ngegeblek euy. Wah, poek beneran. Poek. Kalau mana pun Duh. enggak geblek. Geran. Emang Entong disebut ngaran. Aing disebut Haji sih eta mah. Pernah haji umroh heuh. Geura Haji gitu. ingin sebut hajinya. Heeh. Ye. Ji. Poek. Duh, Ji. kemana nya? Gak tahu. Geblek gitu nih. Poek. Duh, aing sok marah relang geus kitu yeuh. Emang kumaha teh? Sok ulang-ulang sih eta mah. Si nanti sin gantung diri aing mah. Aing sok marah relang, sok ulang-ulang sih eta mah pan. Ulang-ulang kumaha teh? Kan kemarin geus diputuskeun ku awewena. Ah, dek sok nyar-nyar wae tadi saja mah. Aing sin gantung diri euy. Ah, diganting dari onaman meureun. Ah, Laku teuing da meureun. kitu nawa ari orang nu putus asa mah. Kadang-kadang mah da kitu demi awewe rela ngalingitkeun nyawa. Geuy. Tanganam. Ipis meureun nya. Pan ipis imana sih eta mah? Oh juga kaleng. Hayu tangan lah. Ngayu. Buru ku dijungkelkeun ku aing geura ngalilakeun. Ah, Mau tangan lah. hayu atuh lempang tinggal ngalilakeun aing siga awewe ih. Nah, ini pepelakan naon ieu teh. Segala ting dicabak atuh nu batur Blueberry nu kieu teh liat. Heuh, bisi rusak nu batur dibanguseun wae gua mah. Halus teh. Kemana sih aja teh nya? Kebelag teh saja teh. Tuh, itu si Haji teh. Ayo cek aing naon keur ulang-ulang si eta mah ayo. Kenal segini dia. Nah. Nya apa cek aing ge? Pasti si eta mah keur ulang-ulang. Tuh, aduh. Yes. Aing Mana naon nih tenis. aing geus teu geunah cicing ya mah euy. Datang kurang ekor naon. Gara retek aing mah ah. Esek naon atuh ka dari ieu? Dewek naon dek ka warung. Arek meuli apa ka nyuk sia? Arek meuli. Tutup peuing warung ge. Si teh keur naon di dieu atuh Ji. Aduh aing. Kumaha aing kecebur ka susukan. Moal, deet susukan deet lumayan. Deet da caina tarik kitu mah palit ge meureun ah. Agenda arek ka warung ya arek nganyuk apa arek meuli? Arek meuli dewek ka. Eta kunaon warung mah ditutup barang keneh kumaha pamikiranna ieu mah. Atungan nguruskeun we dunya sakali-kali mencik mikiran akhirat atuh. Lain mikiran akhirat mengaji, lain ngawulang gitu sesukan. Lamun aing malin ngaji keur mikiran. Oh, cek aing akhirat mah lain. Ada pemikiran akhirat kudu digetolkeun ibadah. Itulah ka warung sih ulah babaca. Ah itu. Ini Ulang-ulang wae sih bisikeun paeh geura. hayu atuh ari rek meuli mah kudu dewek dibukakeun. Buka geura 24 jam warung teh ieu mah elekeun ku Madura. Rumah teh isu. Sama buka ciri pisan yang duitna. Oh, bukan ngarah. Dudukna di dieu geura teh kolot mah dihareup eta ih. Awas eta hulu tah bisa sabet tah. Aing dibanguseun. Aduh, tukang warung teh mah. Awas murah ka dewek kena. Ieu mana kakaitna ieu? Aing tukang warung teh Mana gawekeun. di kait nauge Kabar Ieu gitu mah teh. sangat dibanguseun ieu tukang warung teh ya. Aduh, aing patah lingit beginian. awas geura eta tuh. Dewek ka. Tutupkeun heula. Se ning eta geun ka ngilok. Heuh ieu leungeun awas heula. Tuh. Awas geura ah. Ah, jadi bukakeun heula. Pakai hayo. Ah. Ieu tah meureun. Geus atuh lepasin. Aing sih. Ih, Moal. berang. Nah, tarang. Moal Arek atuh. meuli naon ka sia teh?